pangna percaya kana Maha Kawasa sabab kaula asal ti anjeunna yakin anjeun percaya kana kawasa lara saha nya pangeran kaula saha pangeran anjeun teh teu aya deui lintang ti Allah jenenganana jenengan teh Allah teh jenengan saha Allah anu pangakbarna ti antawis jenengan nu sanesna nah maka jenengan nu sanesna naseur tingali we dina asmaul husna jenengan anjeunna teh aya 88 aya nu langkung teh eta 4000 jenengan nyaeta sami agungna anu disebat ismu adom perbut paham contohna tina perkawis kuyup teh haram bener naonana kalakuanana kalakuanana nah kumaha kalakuan kuyup ieu ari kuyup teh sok ngorowotan galeng pikamekeun boga sawah jadi lamun jelema nampo galeng leuwih teuing tina batas batur teh lain laku jelema tapi laku kuyup nu kitu teh tanu kitu haram teh hai adim nah jika si cepot teh sumohon kulan cepot syuk kadieu selingan lain kukuli medan ka dia duh nah sia mata teh la ilaha illallah juragan sepuh uningan ieu teh juragan sepuh si lain aya di dieu ieu teh naon or nata can uningan gitu nyaho di mana ari aing kapan abdi teh nyarengan tuang putra ulah saha juragan Arjuna nuju ngolah tapa maksudna sugan apa sering maksudna teh nampi pancen ti Gusti Prabu wireh layang jamu sekali musyada teh aya nu ngiwat aya sen leungit sen ical ti nagara jimat pusaka nagara leres leungit nu mawi milarian ieu dunungan teh dina raraga milarian tapa teh bo paingan eta hayang ka dieu jalan ya layang jamu sekali musada teh bener deuleu dipaok teh tu urang pasantren berbak cawene naon teh ya eta layang jamu sekali musada dipaok usaha urang lebak cawene di mana kapan Arjuna palih ditiuplat geurah hayu Arjuna kapangaruhan Kursidruna ieu yen cenah layang jamu sekali musada teh paling kurang pertapan lebak cawene atuh Arjuna kairing pawongan ngajuk-juk ieu padepokan kacarios di padepokan lebak cawene ieu Resi Bisma anu parantos ngawujud monyet parantos rengse dah melakeun rupi-rupi tutuwuhan dina gawir dina dadatar dina mumunggal sampurasunun rampes sadaya-daya nguningakeun rupi-rupi tutuwuhan kadu picung kupa nangka kadongdong jengkol mahoni sareng sajabina parantos ditancep-tancepkeun sasatna kantun meliharana dayakin sambil disarengan ku tapakur teh kaula memang leres kaayaan alam parantos ruksak akibatina sawatara teu apaleun yen diri nangan ukur ngagugulung ke kepentingan pribadina teu ningali kaayaan bakal ruksak upami teras-terasan kieu jadi yakin kaula di ieu tempat teh lain nganu harti bakal ngaruksak ngaluarkeun atawa nyebarkeun ilmu sesat nyata supaya malikeun deui budaya-budaya malikeun deui kasadaran gotong royong gawe babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan nyaeta pikeun ngamumule ieu nagara geus tong loba teori dina waktu ayeuna membuktikan dina gawe
bener rumaos tayete incu anjeun para Kurawa anu sama menak dina ngajalankeun kewajibanana agama ukur dipake kedok dipake hukum dijual melikeun jeung sajabana akhirna keadilan di negara astina berlaku da keur jelema anu laletik kungkul sing sadar nepi ka pabadinya anjeun teu moal langgeng jeung moal lila sabab di hadapan Allah mah deuleu teu pamingpin teu rakyat teu nu beunghar teu nu miskin kabeh rekep deng-deng papak sarua padahal kadeun cacing kabeh oge leureun kaku kituna anjeun geus ngaliwatan proses anu sakitu lilana nyaeta melakeun tutuwuhan bari jeung anjeun teh keur aya dina panghampura anjeunna nyaeta wujud jadi kunyuk bongan saha ieu teh bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup loba ngabohong pasini terjadikeun leureun prak anjeun geus melakeun rupa-rupa tutuwuhan keur mayar ka anak incu anu bakal datang geura bakti ka ilahi geura penta ka Maha Kawasa da sabenerna anjeunna mamaha dina sagalana sanajan teu dipenta oge asal aya jorojoy dina hate parantos uningaeun margi tingali na pangeran ka manusia bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun sok geura seren sumeren anjeun kanu boga geura wakafkeun jiwa raga anjeun kanu kagungan da asalna ge ti anjeunna ureumkeun panon anjeun da kaula mangan ukur perantara mangga de kaula nun ama yuk bantuan ama ngadoa urang rekes ngunut kabul maha agung meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sangkan ieu bisma dibalikeun deui wujudna ka asal lajeng wae ieu rap sidakap sinakut tunggal mateni babahanan satur dria satur aning opat dria angen-angen sir budi cipta rasa lir malam tumraping api saciduhing matu sakacaping nyata ieu ge ieu resi bisma jangelek jadi manusia deui nurut sakya sasekar niwang saya sesekar niwang saka aya kilang kumilang tubah karaos nah saha atuh salira teh nu saleresna tong make jeung saha pokona anjeun kaula anjeun timalan kurung memang beda tapi eusi nama sarua leres pingpin anak incu anjeun ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun sabab masyarakat negara astina kiwari butuh figur anu sabenerna geura temongkeun jasa ka negara nu sanyana sakitu jig kaula mah kitu soteh milu ngarojong kana kamajuan negara leres nuhun kaula bakal nyuhunkeun widi pikeun serat izin muka pasantren di dieu entong da sakedeung digebah kamulang teu sae kitu init bejakeun ka Kurawa tapi lamun keukeuh noyod ngagugu hawa nafsuna yakin negara bakal pinangih jeung kahancuran moal tereh-tereh
Oh gitu ya, saya Pramios. Oh. Nah naon eta teh udagan maranehna atuh mah. Oh nyata kitu. Teu ingeteun kana katerangan ti pangeran. Yen maranehna teh diperbudak ku hawa nafsuna diperbudak ku dunya. Teu ingeteun yen wujudna teh manusia anu dimuliakeun ku kersana. Arjuna penak sareng Bisma di tengahing jalan sanajan kengeng panyaram ti Bisma keukeuh peuteukeuh. Sastra jingga abdi lah taliti nah bener ieu padepokan Lebak Cawene. Sakalian dek minta opieun ah. Sugan aya eta kulan ranginang kan. Oh. Sampurasun. Rampes. Rampes. Saha di luar? Abdi, saha di jero? Sing jawab. Pika sebeleun saya mah teh. Ka dieu kalebet. Sana ke opieun anak ka dieu. Bating di suguhan bating. Manawi kagungan Portugis. Bugis. Kan? Sugan boga opat kayaknya mah. Kaula kalare sadaya ulah. Bejakeun kaula dek nyemah. Sae. Sembah ka pihatur ulah. Ieu. Nuhun. Sugan aya cucur. Abdi di mana bade angkat ka mana mulih di mana. Bade ngahaja abdi teh di deuheus saria ulah. Leres ieu padepokan Lebak Jero. Lebak Cawene aya sumuhun. Dupi eta nu pengker pun anak Gana Sakti. Putra teh ieu sumuh nuhun coklat. Saha ngaran anjeun? Abdi ieu Sophia Lacuba. Nama percayaan atuh. Jeung kudu diali atuh. Di mana linggi? Hani Wung. Oh, percaya won. Mulai nama ngalih ke Gemrot. Gemar. Ayahnya Gemor. Delami di Gemrot pindah ke Kemung. Kasemung. Semung. Ana ada ngabodor abdi mah kitu teh. Sarang saha rencangan sieun aya kana opatan mah penginten. Maksud duka naon maksud mesin rupina aya kararepet teh rupina cenah kalebet atuh. Kan aula kalaresan ieu aya ieu dawala abdi tuturkeun Sampurasun Sang Resi. Wow, rampes. Ieu bener ieu. Nyumun eta wajib teh moal dileueut. Mangga sana. Engke we ari wangsul bulan. Wios ya bari dibungkus ku abdi. Sampurasun kulan rampes. Lain meuni sarareungit rarasiki tempatnya. Mana sih akal atuh. Ketika bedah. Sembah ka pihatur nuhun sepuh. Nah, teu wawuh teh nojo nyembah we. Nah, da teu rugi teh. Naon rugi nang hormat batur. Kitu wae Bapak aing. Tong barokah kolot budak teh budak keur ulin punten kasep ieu ka langkung ku Abah. Saha kaula ngaran Arjuna. Arjuna leres. Naon maksud kaula dumungkap ka dieu teh nampi wartos.
mung kaula moal pipilueun kana urusan jero nagara Astina margi kaula mati amarta ya tapi urusanana benten deui naon kaula di negara TKI Jalan Layang Jamus Kalimusada lambang keagungan negara nampi wartos yen eta layang Jamus Kalimusada teh cenah dipaling ku anjeun leres Jona nyakeun kitu jadi nyana ke bangsat moal ngaku pek ajeun ngaku kudu tenggelan heula hasil tatapa kaula tinu jadi guru yen cenah anu paling layang Jamus Kalimusada teh anjeun hebat ta guru anjeun saha Kangjeng Rama Rasidrona nya ge manehna teh nyahoun yen eta pusaka dicokot ku kaula tapi eta manganukur babaledogan bari jeung fitnah ka kaula tapi ngan dina waktu ieu mah kabeneran pisan keuna ta fitnahna teh bener layang Jamus Kalimusada teh dicokot ku kaula bebeja anjeun nyokotna henteu lamun nyokot teu bebeja naon ngaranna eta maling jadi anjeun teh bangsat lamun kitu mah carana teu payus munguh diwiku teu wajar aya di panita teu gining aya di resi kalakuan model kitu teu beda ti euwah-euwah nyiksa batur layang Jamus Kalimusada dipaling ku anjeun jeung dijieun isim mah mending gubug wae dina eta layang Jamus Kalimusada teh aya pancadarma Dharma nu kahiji nyata percaya ka Nu Maha Kawasa. Tuluy di dinya aya pri kamanusiaan. Ai kitu tapi ayeuna geus luar tina eta dharma anu 5 urang amarta. Di dinya aya kedaulatan rakyat. Bener tapi demokrasina loba disimpingan ku anjeun kejadian di negara Amarta dina waktu ayeuna teu beda ti negara Astina lamun bener anjeun dek nyokot layang Jamus Kalimusada heug dibikeun asal anjeun bener-bener ngajalankeun ti mimiti piming-pingpingna nagara nepi ka rakyatna ngajalankeun eusina tina ieu pancadharma layang Jamus Kalimusada naon pangna percaya ka Nu Maha Kawasa sabab kaula asal ti anjeunna bakal mulang ka anjeunna lamun asal ti anjeunna kudu naon atuh hirup di dunya nya ulah leupas tina kapalaya anjeunna naon yen kaula pansen di dunya teh ibadah naon nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona luyu jeung perintahna anu eta pagawean teh yakin bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat geuning eta apa tapi geuning anu pigawe mah lain picilakaeun hungkul anu dipigawe ku anjeun dumeh anjeun dipercaya muncul di tengah-tengah masyarakat pohonya nah besah teh jeung aing tidak aki-aki je Ya kan, jika bisa ngan aing teu bisa pok bisa nyarita kan darek menang kumaha nu leutik ngomong kitu mau dianggap kan. moal dianggap nya aing di kubatur macam naon cicing antep ngecebrak posya lain si ieu biwirna kudu dikaput gitu yakin anjeun percaya ka Nu Kawasa lara saha nya pangeran kaula saha pangeran anjeun teh teu aya deui lintang ti Allah jenenganana jenengan leres jenengan teh Allah teh jenengan saha uluh hayam dinu kieu mah
ngaremat. Jadi yakin yen Allah teh jenengan saha? Jenengan nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Jenengan teh Allah anu pangakbarna ti antawis jenengan nu sanesna. Nah maka jenengan nu sanesna naseur tingali we dina asma nu husna. Jenengan anjeunna teh aya 88. Aya nu langkung teh eta 4000 jenengan. Nyaeta Sami Agungna anu disebut Ismu Adom. Bisa sia kayaknya ieu pan ti bapak. Pan bapana ge ti abdi. Jadi nupang akbarna asma-asma Allah teh Allah. Ar-Rahman nya Sami Agungna muka akbaran mah tetep Allah. Margi Allah mah ngawakilan ti sadayana jenengan. Ngawakilan ti sadayana jenengan pulan. Ai Allah teh jenengan nupang akbarna nyakup karena asma-asma nu sanesna. Bedana Rahman Rahim jeung Allah kumaha? Lah. Ieu nu cing jawab. Punten jumlah. Sok kawios ku abdi. Asa rakyat amarta, asa pamimpin amarta nu ngajawab sah dan nu sararea ilayah. Punten jumlah. Cicing aing rek ngalalakon. Kade sia salah ngomong peka agama. Salah ngomong sia sesat ke kubatur disebutna. Ar-Rahman Allah lain. Sumuhun. Ar-Rahman teh Allah, Ar-Rahman teh Allah. Ngan Allah lain Ar-Rahman. Nanaonan sia teh dibulak-balik itu. Margi upami teu dibulak-balik mah tutung sabeula. Allah teh jenengan, Ar-Rahman jenengan. Ar-Rahman Allah, Rahman teh Allah, ngan Allah lain Rahman. Bisa ngabuktikeun tidak eta pasualan biasa kumaha sok pecakan ari adan takbir genti ku Ar-Rahmanuhu Akbar bisa teu Ar-Rahmanuhu Akbar Ar-Rahmanuhu Akbar pan teu bisa ta Nuhu Akbar mah Allah jadi Ar-Rahmanu teh Allah Allah ngan Allah lain Ar-Rahmanu kumaha dupi ceuli naon ceuli paragi ngadenge mah barangna kuring mah nanyakeun teh naon ari ceuli ceuk maneh ngaran heueuh jadi ceuli teh ngaran ieu ngaran anu mana ngaran ieu Nurbing tah eta naon teh Nurbing teh ngaranna ceuli ngaranna teh ieu Aisyalira saha naon kakasih teh Ganda Suta tapi eta ceuli teh ceuli saha ceuli kaula saha kaula teh Ganda Suta tah bener ceuli mah ceuli Ganda Suta ngan Ganda Suta lain ceuli gara sok salira dicaluk keur lempang ti kajauhan dicalukan ceuli ka dieu nyamperkeun moal ceulina moal coba lamun dicalukan Ganda Suta ka dieu nyamperkeun ya jeung ceulina tuh kabeh nu mawi Allah mah nyakup ka sakabeh jenengan Ganda Suta ka dieu kabeh leungeun ceuli kabuuk-buuk panggih kabeh jeung kuring
katai-tai kukuna pan milu alus mana ya gitu mengenal Tuhan deh bener maneh percaya yen Allah tete ibuan teramaan nu teh ibuan teramaan mah makhlukna nyata Adam Allah mah nu kagunganana nu kagungan makhluk nu teh ibuan teramaan anu sanes istri sanes pameget anu teu warna teu rupa eta makhlukna wungkul hayang panggih jeung Allah panggihan diri anjeun jeung kuring da kuring ke barangna keneh panulah nuduh kanu jauh pan geus aya kateranganana wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna pan geus eueuh antarana deui da urang asal ti anjeunna ngan urang mah jadi bagian leutik sabagianana sabagian kecil geblegeun negara pe eueuhkeun cepotna eueuhkeun gana sutana eueuhkeun tareungit lain eueuhkeun cenah leungit eueuhkeun tangaran reungit teh geblegeun kabeh kantun saha ya kantun anjeunna saha anjeunna teh wish hebat lumawi la ilaha illallah teu aya deui angin anjeunna wungkul utak tongo warang tagaroh pati gogodongan sadayana oge ditunggalkeun we jadi we anjeunna nu matak eueuh hinaeun sangka cepot maneh tawakal abdi mah jalmi keur nyebut mun itu caang jadi ditunggalkeun numawi ayeuna manusia lamun papisah wae di dunya hartina teh eta teh geus misahkeun maneh tina aturan-aturan mantena numawi ajab we terus coba lamun ditunggalkeun mah saarah jeung satujuan silih asah silih asuh jeung silih asih teh numawi kolot baheula mah geuning nyebut bismillah nirokam nirakim oge mati da geus ngahijikeun dina rohmanna jeung dina rohimna dina gawe ayeuna Jabar Kohar Latif teu bisa dipake mimiti teu bisa dipake bismillah geuning Rahman we jeung Rahim hartina teh welas asih bangsa urang mah geus ti heula nyaahan asihan teh dalil mah karek paneuri datangna ti belah kulon matak ditarima ku kuring oge da puguh ti anjeunna teh agama teh luyung teh jeung hate kuring aduh syukur matak anu mah seuri we di mana aya riributan di mana aya kejadian heuh da di dunya ngaranna romantika di dunya teu aneh paudag-udag dina kadudukan paudag-udag dina itu dina ieu oge anu mah sok seuri da kitu geuning ramena di alam dunya ngan lamun diudag kana kanyataanana urang mah teu boga naon-naon make kudu diberi ke manusia mah wajib ikhtiar wungkul kadar hasil syukur teu hasil sabar sakitu moal mikiran batur beunghar boga mobil boga itu boga ieu nah da moal bisa dijual ku kuring mah nah make kudu dipikiran ku kuring ngan kewajiban kuring mah hade ka sararea oge kudu hade syukur ya nya da teu disangka si cepot tukang buraong bisa geuning eta dina perbah dinas nama nyata atuh kitu tah batok bulu eusi madu teh kitu ja na make mung gotong royong na make mung kerja bakti da keur urang-urang keneh syakur pagawean anu dilaksanakeun ku urang balik deui ka urang boh hadena boh gorengna syukur tah kahayang kaula teh di negara astina teh kieu
supaya manunggal kabeh antara angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, kepolisian, pemerintah, sipil, timimiti, pemimpin nepi ka handapna kabeh saarah jeung satujuan. Sabengkeutan. Da pangruksak teh bohongan dipisah-pisah atuh. Da eta mah politik, ngaranna ge ngaran-ngaran politik teh tiada kawan yang abadi, tiada lawan yang abadi. Tamah-tamah jelema deui mental can kararuat, imana deui can 100% dina hatena. Lalemah kene. Nu mawi ku aya kajadian kitu teh di negara astina ngandung harti nemongkeun kalemahan pribadina teh. Kitu bungan diararaku tadina. Jadi we bangkong di kongkrong kujang kacai ngajingjing cemeti bungan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati ruksak we. Bupati teh engke ngarencanakeun gotong royong gawe babarengan peuyeuk-heuyeuk leungeun ulah rek pakia-kia atuh da sapanjang patongong-tongong saling gorengkeun wae mah rek angeusna. Itu cakap dia ge. Kaulah nun ama pindah ka hareup. Menyuk sumangat kaulah nun lajeng wae ieu Bambang ganda sakti diusap ku ieu sang resi. Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jang ngelek jadi musti kalayang jamus kali. Nah, aduh, uluh, Bapak. Tak layang jamus kali musada teh geuning heueuh we teu kudu ku gelut. Nya. Itu jelema prop mah. Moal ngagunakeun fisik. Aduh. Menta konsekuensina we. Ngahaturkeun rebu nuhun tadina kaula teh suudon nganggap goreng. Geuning yakin salira oge sasat batok bulu besi madu pikeun ka Yudhistira. Sing mineng kitu silaturahim jeung rakyat. Naon kahayang rakyat teh geura teuleuman ku aja. Timalan tarima ilayang jamus kali musada. Ulah ditunda dina etalase atuh. Ulah dipangplangkeun wungkul. Nyarita bener ngan ukur kamu plase tapi jeung kanyataanana nampi kana wejanganana. Semar ulah sakitu aing teh sabenerna ieu teh anjuran ti alang-alang kumitir nyaeta ti kahyangan tunggal supaya manusia teh manunggal dina hiji tujuan sakitu. Semah kapihatur nun nya leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana mulih ka jati mulang ka asa nyaeta Sang Hyang Tunggal Tisawarga. Lamun hayang pangih jeung kaula geura digawe bareng hartina kamanunggalan teh. Uluh Bapak, aki si laing tetejang. Tuh geuning deket-deket anak tali. Geuning beunghar aki urang teh Pak. Nuhun Kang. Geuning tong boro hinga ngawujud nagara merdeka tur laluasa sanajan ieu neangan oge tetep kaula teh ngalibatkeun rakyat. Nyaeta Kakang Semar Asta jeung Dawala gambaranana. Kitu nuhun. Mangga atuh dina waktos ayeuna mah urang sasarengan bae da puguh negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna ge keur urang keneh asal leupas we tina pakia-kia pagirang-girang tampia timalan. Aduh mujuhna keur lahir mah ceuy ngan keur batine dek ripuh pisan. Keur apruk-aprukan dek gunungan lapur pusaka lambang kagungan negara teu aya mengkaning pasapah negara teh euy eusina teh pancabudi anu dimimitian ku ketuhanan Yang Maha Esa
mengkaning lamun eta bahaya jelema teh gampang pisan keabusan politik-politikna. Aya anak eta lambang kagungan negara teh eusina Pancabudi lumayan dewek geus setik-etikeun aya teh bisa ngamalkeun gitu. Oh. Ayeuna leungit dunungan pusaka jeung bapa dewek. Teuing ting ka mana lumampahna ditatanyakeun ka kidu lapur kawetan teu aya kakaler weleh ka kulon lowong bujeng hingga aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan deuleu. Oh. Kasih dawala buru-buru ka dieu kitu. Weh, lojang tepang. Dalaramang sadayana. Nuhun ah. Ya, seperti kemarin. Jadi budak yatim deh cenah teh. Bapak teu aya. Dunungan lapur, pusaka teu aya. Anu matak di dieu kabeneran dieu aya padepokan aya kitu pribumina. Ieu saha sada jora jelema. Leres pisan ama. Punten kulan. Wah, aya tamu ini. Aya pribumina geuning. Sugana aya cai atuh hanaang kuring ieu. Mangga hiji. Bade cumaros. Saha teh anu ti mana ieu teh? Saha mang teh? Urang mana anu ti mana bade angkat ka mana mang? Abdi sih. Ya. Saha kaya jawab? Aya alisna mah ku si lain. Naha? Dek ngarengapkeun ieu beuting urut lempang oge dieu lah. Kiliki bendek mah. Sok atuh kanya diajar. Hanya teh pondok letah ieu. Abdi teh anu katelah masih Bang Jampang ge jago Betawi. Pantas jelema gepeng kieu. Nya nyoren bedog baju hideung, beungeut beureum. Untuk ngahina sia. Dupi eta abdi klan ya anu tos ka masur ya anu tos ka itu ka dieu saha upami dipercanten mah abdi teh anu katelah mah James Bond. James Bond pika nyologodor gitu eta irung. Eta irung tarompet. Nah, ai eta irung ku tieu. Nya aya kuci molongo. Nya itu babari ngulit bawang sia eta mah. Nya. Aya naon atuh kuwa sumping ka dieu? Sareng ti mana lini? Teubi abi teh sieun. Di mana? Video teh upami ditempuh mah kana 7 dinten 7 bengi. Hah? 7 dinten 7 bengi kalmur abdi teh. Di mana? Upami dipercanten mah abdi teh di Singapura. Mana Singapura teh? Kiran sakole kaki dua. Wah, gitu. Aya naon maksud? Mawi abdi teh sing ka kuping tadi waktu abdi dipipir. Da parantos lami abdi teh di dieu nyang kere we di nyang iuhan. Ai kitu? Asa kataji ku kasauran salira tadi ka kuping ku abdi. Maka jeung ngeunaan kana bag-bagan agama kitu abdi teh muji. Wah, atuh sawadina ai padepokan mah da teu aya deui caritakeun. Lintang ti bag-bagan eta pangabisa. Lumawi abdi teh kataji sakantenana abdi teh bade maguron ka dieu kinten-kinten ditampi ye ditampi wae mangacekeun sakur anu bakal dibejakeun mah naon sakur nu apa mah pasti bakal dibejakeun ku kaula nuhun sih wantun sabaraha ngagaji ka abdi nyaon abdi bade masantren di dieu wantun sabaraha ngagaji ka abdi budak nang di dinya ka abdi ai abdi kudu mayar mah alim teuing di mana abdi boga duit ya keun bae sanajan teu mayar oge atuh aya niat mah ya kitu sae atuh nuhun sih abdi teh hiji rakyat sasat anu katalangsara abdi teh sasat jelema anu katalangsara jelema heureutpakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya ulu nyang itu cek abdi oge. Aduh, ya teuingan.
Lumawi saha deui atuh bakal mikanya kamang lintang ti urang dieu cekap dia oge. Tulungane abdi teh pangaresa. Wah, say. Pala ilmu naon? Sieun aya ilmu mah keur kasalamatan abdi we hirup di alam dunya. Sae, ayo eta tekad teh. Mau jadi aya deui sih. Anu jangan ku abdi teh lintang ti eta. Kitu ulan dina waktu Lujeng wengi properti seding wayang. Jadi anu jangan ku anjeun teh ilmu kasampurnaan we. Mudah-mudahan we asa kuat syaratna. Naon syaratna teh sih? Kahiji anjeun kudu geus bisa neuneun kagorengan. Kudu geus bisa ngalesotkeun syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panase, dudupak, rumpak ka papada kaula. Ada sieu mah teu kau panggih jeung jelema babadug wae di mana rek nerap ilmu bener. Nya sia timuruan ka aing ge. Lain timuruan. Ngelingan. Tah di mana geus urang nuna syirik pidik jahil kaniaya iren panase dudupak rumpak ka papada kaula. Terus ngasupkeun welasan, asihan, dedeuhan, nyaahan ka papada kaula. Tadi dinya bakal brai katemong cahaya anu bakal nyaangan kana awak maneh anu keur poekeun dina waktu ieu. Nuhun Glen. Ngan eta ilmu teh moal bisa kapanggih ku maneh. Margi, sabab maneh mah tukang bohong. Tukang wadul. Nah, naon kabohongan sim kuring? Naon kabohongan sim kuring? Aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput. Anu leres emang teh saha ngaran teh? Geuning eta apa kana bohong abdi? Mana kitu ge parantos uninga mun ka abdi. Wah, entong nanya kaula. Tah murid kaula tanya. Sae ku kaula diwalar, Mang? Cing saha ngaran Mang? Saha cing? Anu katalah Mang teh Astrajinga alias Sepot. Uluh. Anjir, kapanggih dulu. Pandai di bejaan ku silaing. Ah, nyao sing jeger teuing. Ieu tukang saha sih? Saha nu tukang? Anu tukang teh Mang Dawala. Laras eta pintu? Somona ti baheula ge can digenti eta we anger abdi mah. Cing nya abdi apa? Di mana abdi? Nya selira apa ka abdi? Abdi di mana? Di mana cing kuring? Di Amarta di kampung Tumaritis ya. Gusti. Sumuhun. Saha bapak kuring? Bapak anjeun teh Semar. Naon pangna kuring apruk-aprukan? Neangan Arjuna. Nya. Sumuhun aki. Maha panita. Naon deui? Layang jamu sekali musada. Aluh. Sing acubuki percaya we abdi ka salira di sini. Ngan teu leuwih bohong tibatan anjeun. Teu leuwih bohong tibatan anjeun. Nah ai nyaho mah make nanyakeun atuh tadi ka abdi. Nyaho mah kangaran abdi pokok yang ngaranna mah nanyakeun heula. Kitu sote ngadoja we kaula mah. Maka di doja mah cenah ti kukur kuring teh. Hampura. Benernya. Sumuhun eta pisan anu jangan ka abdi teh sing. Nanging dina sandi abdi teh tadi oge parantos disangemkeun abdi teh katarik ku kasauran salira. Ngeunaan bag-bagan agama nya. Margi di limur abdi teh recet jelema teh sing seueur nu pasea dilantarankeun tidak perbut paham. Contohna tina perkawis keuyeub. Keuyeub kumaha? Aya anu nyaurkeun keuyeub teh haram, aya oge nu nyaurkeun henteu. Tah kumaha cing? Pamadegan salira panita. Wah, sae. Keuyeub teh haram nya teh. Ai maneh beuki henteu? Nya tah henteu, ulah haram. Jadi haram.
kumaha abdi mah osok pek bae da teu haram. Nah ai ka abdi nyebutkeun teu haram, ai ka pun lanceuk nyebutkeun haram, ai maneh beuki teu nya tah henteu abdi mah ulah haram. Ai abdi beuki pek bae da teu haram. Oh jadi beuki oh haram sa teh lamun teu beuki ulah teu beuki mah. Ih. Ai di taun maneh loba keneh belut. Dan belut loba keneh je. Seueur di sawah. Tah beakeun heula belut ku maneh. Ken di mana geus eueuh belut hiji-hiji acan kakara keuyeup hanca. Aduh si panita teh euy. Tapi bener keuyeup teh haram, bener. Naonana kalakuanana. Kalakuanana. Nah kumaha ai kalakuan keuyeup? Ieu. Ari keuyeup teh. Sok ngorowotan galeng pikamekeun boga sawah. Jadi lamun jelema nampo galeng leuwih teuing tina batas batur teh teh lain laku jelema tapi laku keuyeup nu kitu teh. Tah nu kitu haram teh. Hai adim. We. Nya cikuring oge. Kajung nyana atuh euy. Ai keuyeup teh panonna ka hareup ai leumpangna ka gigir. Teu beda ti jelema ayeuna init ka panglalajoan ai panon kana panglalajoan ai leungeun guriam gerayam kana bujur batur tak keuyeup nu kitu teh. Panginten pamikitu masin. Teu beda ti jelema ayeuna ai nyemah ka pangeran, ai ibadah ka pangeran, ai laku lampah dengki wae ka sasama. Tak teh teu beda ti keuyeup tanu kitu. Nya euy. Seueur ti teun abdi kitu teh. Daon anu kitu teh. Jiga nu nya, jiga nu heueuh. Kabatur kudu dek kitu, kabatur kudu dek kieu, kabatur kudu dek zakat, kabatur kudu dek fitrah. Ari manehna ngadaguan pamere batur kadang-kadang nu ngomongna seueur di abdi kitu teh. Tah ulah nepi ka kitu urang mah. Hiji manusia anu dimulyakeun ku Gustina ulah nepi ka perba kitu. Kahartos pisan pangresa. Muji abdi ka salira, muji kumaha? Salira teh sasat pangawakan teh punten. Naon? Pangawakan salira teh buta. Yeh. Ai mun teu na pangeran ka manusia mah henteu disanarkeun kana rupa jeung pangkat. Tapi gumantung kana kabersihan ati. Sing anu atina bersih di dinya bakal pinangih jeung kanikmatan jeung kasenangan. Nuhun kan? Sabab ai buta teh rupa-rupa. Cuk urang Cianjur teh mah geuning. Aya buta baheula, aya buta ayeuna, buta syariat, buta hakikat. Kumaha ai buta baheula? Kumaha teh buta baheula teh? Ai buta baheula mah jangkung gede huntuan kahakanana jelema. Ai buta ayeuna, buta ayeuna mah jangkung gede sote kajahatanana, ai kahakanana kesang batur, daek meres, daek korupsi, daek ngarentenkeun. Ngarah-ngarina hayang untung aing teu batur. Kasenanganana bisa luhureun penderitaan jelema lian. Iya, betul. Jadi orang itu mencari kesenangannya di atas penderitaan orang lain. Ya. Simun kahartos. Ai buta ayeuna, heuh bieu ai buta syariat. Buta syariat teh anu teu bisa usaha, anu hese neangan kipayah bongan eueuh kadaek teu apal kana bag-bagan ilmu na pikeun neangan dunya. Ai buta hakikat. Da buta hakikat mah nyaeta jelema anu teu apal kana bag-bagan agama. Nya nu tadi teh lumpatna teh kana daek ngarinah teh ngarah-ngarinah ka batur. Kitu. Kitu itu. Nu matak loba jelema anu amis mulut. Ngan hanyakap eusina anu dipigawena salah. Mawi model diteun abdi ayeuna sieun. Daon.
di negara abdi teh lamangna teh Pancabudi gitu nyata layang jamu sekali musada usina teh Pancabudi anu dimimitihan ku ketuhanan yang Maha Esa sedengkeun eta naon lamang teh usina teh nyata pikeun ngaleungitkeun politik liberal nyata politik adu domba tapi kunaon dina waktu ayeuna hari eta lamangna nepi ka aralus ngan itu jelema anu sok salah iya jelemana hade ulang-ulah nyalahkeun ka pamarentah pamarentah mah bener sumuhun eta oge ka hartos jelemana sabdi ge Hatur nuhun ka para wargi sadayana parantos nyakian pagelaran wayang golek wengi ieu mugi ngajanten kasayan sareng hikmah ka urang sadayana. Wilujeng ngeleson sareng mugia patepang di dina konten kapayuna. Sampurasun.